Ieu teh Bupati Abah. Iya teh. Oh, Cianjur kan? Ya. Oh. Ramji. Lain Pak Ramji, Pak Wahyu. Wahyu ya. Mereka mana? Wih. Di mana? Sawah. Nyawah di mana? Iya. Di Tadi udah suka. sawah saha. Sawah Adi. Sorangan. Di Bapak. Oh, warisan. Iya. Boga sabaraha bata. Saya kedik. Sakumaha? 2 gugus. 2 gugus, ha? 10 kilo dulu ya. 10 kilo teh berarti 100 batanya. Iya. Iya sekeluarga. Iya sana. Iya saha ieu? Dana. Hah? Jana. Saha jana anak orang mana? Orang balik gede pasti baru. Balik gede mesti sawah. Ya, Sawah saha sawahna? batur. Batur ngurus. Ya, Mungkin dibagi 2. ya. Oh, sabaraha bata? 15 kilo. 15 kilo 150 bata. Ya. Iya pemajikan lain. Sanes. Si mama. Ya Indung. Ya. Pernah sekolah teu? Pernah Sekolahnya tamat SMP. SD. SD diteruskan tahun sabaraha? Tahun kelahiran 98 apa emang? Kelahiran? 88. Oh yang ngurah kene. Hampir 2000 anyar kene. Can kawin. Can. Ieu boga mama nah, Ya. ya Adi. Ya. Adi mah sakola. Henteu. Pak Bupati ieu teh sakola. Siap gubernur. Henteu sanes Pak Gubernur siap. Umur sabaraha? Baru sekolah kelas 5. SD. Ya SD kita sakola. Tuh. Kunaon teu sakola? Hah? Kunaon kunaon mana yang bung sakola? Kunaon bung sakola? Hah? Can bisa maca nulis? Itu biasa mah. Ayo maca nulis diajar di mana? Sekolah SD. SD di kelas 3. Oren. Iya, naik ke kelas 4 alim. Oh, keluar we. Hai bapakna aya Aya di mana? di sawah. Ayo kabeh keluarga nyawa. Ya. Digawena teh tinu kuli eta Dengan kuli naon ngabawon. Ya. Nyado ieu nyawa nyambut sawah batur. iya nu batu. Oh, ieu kieu ngapoe. Ya, apa ya? Geus dalahar encan. Heeh. Geus mupuk encan sawahna. Entos Oh. itu. Terus Hah? lanjut tunggu. Tunggu teh berarti geus beuka. Ya. Tuh, ngomongna kudu ngomong urang lemur Pak Bupati da Cianjur ieu mah. Tunggu teh keur beuka. Ya. Maju bener aja loba manuk.